Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Delis Rahayu, abdi ti kelas 12 IPS 3 bade macakeun sajak Jante Arkidam karangan Aji Rosidi. Panonna beureum sikisaga, leungeunna seukeut lalancip gobang. Niplasan badan palampah gedang, Arkidam, Jante Arkidam. Di pangaduandian kalangan ronggeng, ngan hiji jagoan, Arkidam, Jante Arkidam. Ti peuting angkep ku mendung, Jante raja alam petang. Matak hiji panarawangan, manjing kaliang sasoroting sinar, raruji beusi pak gede milang ku ramona. Ngagisik hayang sidik, Jante moncrong mantri pulisi. Ki mantri tindakan andika leleuwah bikang ngabokong jalma keur tibra. Arkidam ditalikung leungeun dua, sorot matana ngentab seuneuan. Samemeh beak poe kahiji, Jante minggat nitah cahya kaluar ti panjara. Samemeh cunteuk peuting kahiji, mantri polisi nyungsep di dasar walungan, taya nyawaan. Ngan sakitu nu kusim kuring tiasa bacakeun, nada dihampunten bila aya kalepatan. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.